Wilujeng enjing para wargi di lebet Gusti Yesus. Renungan urang kanggo dinten ieu nyaeta bab anu ke-18. Mesin ATM anu suci. Galata pasal 2 ayat 20 nyebatkeun, ayeuna anu hirup di jero diri simkuring geus lain simkuring tapi Kristus. Ieu hirup anu keur dilakonan teh hirup reujeng percaya ka Putra Allah anu geus ngurbankeun hirupna ku anjeun ku tina asihna ka simkuring. Sawaktos abdi ngaos ayat ieu, hirup abdi karaos kacida sederhanana anu kedah dilakukeun ku sim abdi mung hirup di lebet iman ka Yesus anu miasih ka abdi sarta anu hirup di lebet abdi. Mirip pisan sapertos kajantenan 36 tahun kapengker sawaktos abdi ku cara sederhana percanten ka Yesus anu pupus di kayu salib. Tur hirup abdi ngalaman parobihan ti sawaktos harita dugi ka ayeuna. Yesus anu parantos ngalakukeun sadayana pada melan di kayu salib. Sadayana anu kedah dilakukeun ku abdi nyaeta mung percanten wungkul. Percanten ka anjeunna sareng percanten kana pada melanana anu kalintang luar biasa dina kayu salib. Sadayana janten milik abdi. Sanes kusabab abdi hebat atanapi abdi kuat. Sanes oge sabab abdi saleh dina agama atanapi hirup dina kaikhlasan. Sadayana sanes sabab kasayan abdi atanapi ngeunaan abdi. Tapi ngeunaan Yesus sareng naon anu parantos direngsekeun ku anjeunna dina kayu salib kanggo abdi. Sapertos naon anu dibaca ku abdi dina Galata pasal 2 ayat 20. Abdi sadar yen anu kedah dilakukeun mung percanten. Percanten yen Yesus hoyong ngalakukeun hal-hal anu endah dina diri abdi. Ieu sanes sabab kacida layakna abdi, kacida rajinna abdi, atanapi sakitu sucina abdi. Sadayana nyaeta perkawis Yesus anu hirup di lebet abdi, supados hirup mantena tiasa katingal ngalangkungan diri abdi. Urang Kristen anu hirup ku iman henteu mung miharep Yesus tiasa ngabantos, tapi oge leres-leres percanten yen Yesus pasti nulungan. Urang Kristen anu hirup ku iman moal ngantosan buktosna Yesus didamel sateu acan ngalengkah. Sabalikna urang Kristen anu hirup ku iman nyaeta jalmi anu ngalengkah ka payun sareng kapercantenan yen Yesus pasti anu ngabantos sawaktos sampeanana ngalengkah. Contona upami abdi ningal saurang anu teu dipikaresep ku abdi, dongkap ka arah abdi tur abdi terang yen abdi henteu mampu miasih ka anjeunna. Di sisi anu sanes abdi oge terang kana parentah Allah supados abdi miasih ka musuh-musuh dina Matius pasal 5 ayat 44. Numawi kitu abdi tangtos dongkap ka Yesus nyuhunkeun supados ku asihna Gusti Allah tiasa mampu miasih jalmi eta. Abdi henteu perlu ngantosan asih eta dongkap. Salajengna abdi ngalengkah kanggo mapag anjeunna. Sabalikna upami abdi ngalengkahkeun sampean tur maju kanggo negor jalmi eta di sarangan percanten ka Yesus, yen Yesus masihkeun asihna ka abdi kanggo miasih anjeunna. Sareng sawaktos sampean abdi ngalengkah sarta gerak ka payun kanggo mapag anjeunna
Yesus di waktu harita tangtos masihan asihna kanggo ngamangpukeun abdi miasih ka anjeunna. Hartosna Yesus minuhan kebutuhan abdi sawaktos abdi ngalengkah maju sareng iman. Abdi masihan hiji deui contoh. Upami urang ka mesin ATM nyaeta anjungan tunai mandiri. Urang miharep supados kenging artos tina ATM. Sawaktos urang ngalebetkeun PIN sareng ngetik jumlah artos anu dipikahoyong, urang yakin pisan tangtos percanten artos eta pasti keluar tina mesin ATM. Urang henteu kedah ngemis ka ATM. Urang henteu ngagebugan mesin ATM supaya ngaluarkeun artos. Urang mau ngantosan artos kertas kaluar tina ATM anu murag kana panangan urang. Sabab artos eta nya milik urang. Urang teu kedah jajaluk di payunan ATM supaya artos kaluar sabab urang percanten kena janji bank ka urang. Salaku nasabah, urang mau ngalebetkeun kartu, neken nomor PIN sareng ngalebetkeun jumlah artos anu dipikahoyong. Tangtos pasti kaluar. Pon kitu deui sareng ATM sucina Allah. Urang henteu perlu jajaluk kana kaasih Yesus, kasucianana, kabijaksanaanana, sareng kakuatanana. Sabab Yesus parantos hirup di lebet urang. Tangtos wae urang henteu tiasa nyuhunkeun anu henteu dipimilik Yesus. Urang henteu tiasa nyuhunkeun Yesus supados ngajantenkeun urang langkung adigung ku materi. Urang tangtos henteu tiasa nyuhunkeun langkung beunghar deui sareng langkung geulis supaya urang ngaraos langkung hebat tinu sanes. Jadi urang Kristen anu hirup dina kemenangan nyaeta jalmi anu sadar yen cara kanggo sukses sanes ku usaha anu langkung soson-soson tina diri abdi nyalira, tapi ku percanten sapinuhna kana pitulung sareng kamitraan Yesus. Urang Kristen anu berkemenangan moal kapisah-pisah sareng usaha niru Yesus, tapi sumanget kanggo ningal naon anu dilakukeun ku Yesus dina hirupna. Nah saderek parantos diajar ngagunakeun ATM sucina Yesus. Kalimah piwuru kanggo urang sadayana, urang henteu perlu jajaluk kanggo ngengingkeun kaasih Yesus, kasucianana, kabijaksanaanana, sareng kakuatanana. Sabab Yesus parantos hirup dina diri urang. Hatur nuhun saderek sadayana, wilujeng patepang deui dinten enjing. Gusti Yesus ngaberkahan.